Dauh ulama memang geus ahli berarti. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Fathul Bari sarahna Sahih Bukhari teh ya kan, ketika bahasa Al-Hafidz Ibnu Hajar maksudnya itu berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani guruna Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori hanya disepakati kepakaran di bidang hadisna. Ya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ngaistinbat, artinya istinbat teh ngambil dasar hukum tentang amal maulid. Artinya apakah amal maulid teh aya dasar hukum nanti pan cara pengambilan dasar hukum teh teu kudu khusus ningali kana contoh aya nu ngayakeun, kan bisa dari dawuhan Nabi. Nah, padahal disebut istinbat mah pan teu kudu saceplesna Nabi teh ngadawuh yen mun bisa mah teu kitu atuh. Aya teh misalna hiji hadis anu engke bisa dijadikeun pijakan buat takhrijul hukmi sebenarnya, buat mengeluarkan hukum nu jadikeun landasan jelema-jelema wani ngayakeun maulid. Tah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu anjeunna ngaistinbat tina hadis anu sahih diriwayatkeun ku Imam Bukhari, sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim, tersebut sahihain, bahwa dulu ketika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawitan lebet ka Madinah ya, karena di Madinah teh plural jelamina teh nya, plural teh kitu aya orang Yahudi nu cicing di kota Madinah teh kafir ahlul kitab, aya oge nya pituin orang-orang dinya we kitu musyrik, orang-orang musyrikin keneh harita nya lain ahlul kitab. Nah ketika Nabi dugi ke Madinah anjeunna mendakan di tahun hari tadi tahun awal dugi gitu, lain berarti barang jol ger kitu kacap kodimah. Begitu nepi kana bulan Muharram eta Kangjeng Nabi ningali orang-orang Yahudi anu cicing di Madinah paruasa sapoe tanggal 10 teh paruasa, tanggal 10 bulan Muharram paruasa. Akhirnya Nabi orang sahabat untuk nanyakeun alasan gitu. Nah ceritanya coba tanyakeun alasanana eta maranehna paruasa gitu, paruasa sapoe tanggal 10 Muharram. Karena ketika ditanya orang-orang Yahudi menjawab kieu, pangna kaula puasa dina poe ieu teh sabab dina poe ieu teh Allah nenggelemkeun Firaun, nyalametkeun Musa alaihissalam nabi kami. Jadi itu sebagai bentuk kabungahan ku puasa.